Peace be upon you and God's mercy and blessing sampurasun. Welcome back to the Berkah Segara channel, which presents stories from the late Mang Deni Muljadinata. After we discussed the previous story yesterday, now we continue with the story of Jacarana, which was written by Amburos. Please enjoy listening until the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di Madabiayana. Alhamdulillah didadangat ieu urang aya dina sehat tur paranjang yuswa. Utamina ka wargi-wargi anu magaduhan hanca Jakarana anu ayeuna baris di Bandungan ku para pamirsa bagian anu kasalapan. Namun satu acana mang neraskeun ieu carita kada hilap like, subscribe, komen sareng toel lonceng narunya. Demi naon? Demi kamajengan mang dina mawakeun ieu carita. Pilih aku galih anu saena singkahan kumanah nu awona anggo pieunteungan nggoning urang lumampah di alam dunya. Mangga ayeuna urang Bandungan bagian anu kasalapan. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu kadalapana. Pedaran Mang Dedi kepegat mangsa dina waktosna kaayaan alam tipeuting di hiji pileuweungan khususna mah di hiji guha. Anu harita aya 5 jalma nu ngageugeut di jero guha eta nyatana si Dodeng, si Asdur oge si Juha. Kadatangan baturna anu menang celaka nyatana si Oded jeung si Jupri teh. Malah harita atuh si Oded keur ditangkap ku batur-baturna dina kajadian anu lumangsung tadi beurang. Kumaha atuh lajenganna? Tangkung pos nambah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan di leuweung geledegan. Sora-sora rupa-rupa anu tisarada. Matak keung, matak lewang, matak sieun. Lain halna pikeun 5 jalma anu aya di jero guha. Lantaran geus biasa teh hirup di peleuweungan jeung hirup di guha. Harita teh ngagemereng we. Malahan mah atuh di guha teh di lampuan ku obor anu ditempelkeun dina bilik guha. Ngarariung ka si Oded anu harita arek ngadongengkeun naon rupa pangalaman berang ti berang tadi teh. Malah harita si Oded harita ieu barabat atuh si Oded teh ngadongengkeun nalampahan maranehna jeung si Jupri. Eueuh anu kaliwat nepikeun ka kajadian gelut jeung arum rengganis oge katut kejapar didongengkeun atuh muni moho we anu ngabarandungan teh. Sanggeus rengse si Oded mungkas omonganana. Dah kitu euy kajadianna tadi beurang teh. Ari eta awewe anu gelut jeung si lain urang mana cenah Oded. Oded aing bejaan. Aisyah atuh
nanyakeun anu kitu we sia mah. Bacowek wae di pikiran teh sia Dodeng. Urang mana nyaho teh teuing dewek oge teh nyaho atuh. Ngan memang eta awewe teh geulis euy. Gelis pisan moal teu molotot sia lamun pareng nenyok mah. Tanyakeun ka si Jupri bisi aing teu dipercaya ku si laing. Jupri? Bener gelis teh euy. Gelis euy. Tapi linghas euy hese dewakna aing. Tapi lamun sengke ku suku dewek geus cager balah. Ku dewek dek diteang deui dewek mah euy. Ari kumahakeun si laing? Ngayakeun bali tuhungan goblok aing mah lain-lain. Jeung jelema-jelema anu tadi sakalian urang ranyah lemurna ku dewek kurang. Jiga mah moal jaut di tempat eta tah mangkluk teh ngajadogna belah wetanana teh pada aya lemur gede lah dinya teh. Terus lamun teu salah mah lemur Sinang Sari kitu kasebutna teh. Ari marane karena rawon kadaka ngajadog wae atuh di jero guha teh. Bebeunangan naon sia usaha teh atuh dek nanyakeun yeuh. Cek si Oded harita malik nanya kanu tiluan. Pok atuh ditembalan ku si Dodeng. Bari jeung ngaragamah leungeunna atuh kana batok anu diisi cai kopi anu geus tiis. Seruput atuh diinum bangun nikmat. Bari geus kitu pok si Dodeng harita. Sidik keur apes urang teh euy. Sababaraha bae usaha teh teu hasil jeung teu hasil bae. Sabab keula atuh sia teh Oded. Aing can beres ngomong. Dayang nyaho tuh sababna naon menang teu hasil. Dengekeun heula dewek rek ngomong ieu. Sabab ayeuna mah geus sababaraha lemur anu aya di belah kulon dijaga corona jeung para pemuda. Pan kamari oge jeung ampir-ampiran cilaka lamun teu kabur lumpat mah sia ka rasa meureun ku si laing. Kunaon seuri? Maneh mah karek ngalawan rona jeung bebenyit oge mending geus lumpat. Dodeng sia mah babad atuh sia cokorna. Nya kabeh monteng disesakeun aing mah lah. Ai sia sok ngagampang wae sia teh Oded. Ari dia kepung waktu buaya mangap mapan jalma salemur teh sok. Bari jeung dewek ngan ukur tiluan sok sanajaan atuh bisa gelut oge atuh da teter aing nempo masyarakat kitu mah. Geus lah. Geus. Kieu we anu mah kumaha atuh rencana urang satuluyna kitu we yeuh. Aduh aing nyari direcokor yeuh. Apan urang teh dibere tugas ku guru supaya naon? Supaya ngumpulkeun duit jeung barang-barang anu berharga anu saloba-lobana deui. Jeung urang teh pan bari kudu bisa neangan anakna pan kitu lain kaharti ku sia teu. Cek si Jupri harita bari jeung rutret ka batur-baturna. Diselang atuh harita ku cungkar cengir jigana bae suku anu doang teh karasa nyerina. Celeukeut atuh harita si Juha harita seuri menikeun kapipengkelan. Aduh, ari sia Jupri kieu euy. Bisi hayang nyaho mah tadi aing tiluan. Geus nyusun rancana peuting isu. Maksud rek ngadatangan lembur cukang genteng. Jigana duh bakal mucekil hasil tah. Kalau bah dinya mah. Sabab lemurna gede jeung gegek imahna ge aralus. Tapi dewek teh perlu batur anu rada loba luang pangalamanana. Ngarah lamun aya kajadian gelut moal ripuh pisan ieu aya loba balad mah. Kumaha ari sia arek milu atawa moal sa Jupri? Naon sia teh? Jigana dewek mah moal bisa milu euy. Da ieu cokor aing can cager. Meureun moal bisa gelut kelaka bisi nyusahkeun we ka si laing sia. Pasi Oded we ieu tah bawa masih Oded hunggul. Nya hayulah.
Hah, ayolah siap wae dewek mah. Tapi waktu datang isu pageto we, dah capek keneh dewek teh. Sok kumaha juha, tangtukeun. Ieu euy. Pageto lah. Jadi modern opatannya. Heulah teu naon, cukup. Sakitu oge, keun bae lah sia mah Jupri. Nungguan di dieu we nya. Bari jeung ngubaran cokor sia, ai can bisa milu mah. Ari si Robert jeung si Keling kamararana teh geus lila bejananya euy. Cek si Oded bari rutret ka baturna. Nyeta teuing sia teh Ded. Teu panggih geus lila jeung aing oge. Jika nama usaha di tempat sejen bertah. Nya sanggeus asak babadamian kitu mah. Jep kabe oge jarempe. Kawantu mbak wanci geus leuwih di tengah peuting. Atuh duge sarare munikeun ka patulayah. Kumaha we geunahna anu penting mah bisa peureum cenah. Senajan ngan saukur di amparan ku samak butut oge teu jadi halangan pikeun sare mah. Mangsa alam harita teh kacatur panjangna alam peuting, urang gancangkeun mangsa ieu carita. Geus 2 poe maranehna aya di jero guha. Harita si Oded atuh jeung wadia baladna geus hararudang. Maranehna atuh geus ngasakeun rencana yen engke peuting arek ngaranjah lembur cukang genteng anu katelah. Bedog-bedog geus diasah, beso balati geus disiapkeun. Memang maranehna mah hirupna teh ngan ukur nyieun kajahatan jeung nyebarkeun kakacauan. Kasugri para warigi, cag urang tunda heula atuh kaayaan pangeusi guha. Anu harita dipimpin langsung ku si Juha. Urang teudeun heula eta tangtu ka hareup kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun kana perlampahan anu kungsi katunda nyatana kaem jaka erana. Keur di mana manehna? Kasugri para wargi, dina mangsa tur waktu anu sarua di jalan satapak aya saurang tantungan jajaka anu keur limpang sesoranganan. Ari katempo mah salse pisan, terusuh teu aya lian eta teh jaka rana. Nu harita teh keur aya setengahing perjalanan. Sanggeusna limpang anu cukup jauh beras atuh harita tepi ka sisi huma. Atuh puguh we ngarasa bunga. Lah, alhamdulillah rabbil alamin geuning aing teh geus tepi ka sisi huma. Belah ditu bet jiga-jiga aya saung sugan je sugan we aya nu bogana arek menta cai keur nginum teu kuat hanaang. Cek hejakarana ngagaranna ngomong sorangan. Terus atuh lempang deui ngadeukeutan ka saung. Sanggeus sada deukeut maka tempo aya saurang aki-aki anu keur diuk we bari jeung
nyenget padudan muli kadenge eta padudan poporopotan di sada haripeunana aya belum sampe jeung cai teh dina batok terus atuh disampurkeun harita teh bari jeung uluk salam. Assalamualaikum. Ngadenge aya anu salam si Aki rada ruasin. Ret atuh ngarere terus melong kanu anyar datang. Sanggeus sidik pok harita si Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kasep aya naon cu? Punten Aki abdi teh nuju aya di perjalanan. Upami teu kabotan mah abdi teh bade juhungkeun cai kumargi parantos teu kiat hanaang hayang nginum. Baru kana anu jang teh hanaang sok atuh we ya ka dieu jak sok asup ka saung teh ka dieu ti dagor. Tah kitu. Entau dang tong dilawang bisi heug teh nonton jodoh cenah cekolot baheula mah. Kumaha meureun ke ripuh meureun. Sumun mangga Ki hatur nuhun ku panampianana. Sup atuh hadetak bari sasalaman teh asup ka jero saung geek diuk hareupeun si Aki pisan. Teu leleda teh si Aki song cai kada batok malah jeung teko-tekona ditambah belum sampe disodorkeun ka Jang Jaka. Teu nunggu jawaban leguk atuh harita Jang Jaka teh nginum mentis rikna ngalekik langsung beak sabatok ditambah deui sabatok deui dipelong ku si Aki bari jeung nyerenge meuni pantes huntu tinggal dua teh atok-atokan terus si Aki ngamimitian tumanya. Alah bener ari ujak deh saha jeung urang mana kasep. Wasta abdi mah Jakarana Aki. Jadi carana Jakarana. Oh jadi dengan Aki teh can di carana poho lu hampura Aki geus kurang dia geus kolot. Teu sawios Ki. Lain ai kawit di mana mimiti ujak di pasir Tanjak Dangsi lain di mana atuh? Terus pisan ai kawit nabi teh di Tanjak Nangsi Aki atapi di pasir Tanjak gitu lah. Aduh, gening jauh geningan. Ai asal ujang jeung maksud are ka mana? Pemi maksud abdi teh seja ngalalana we abdi teh Aki. Ngadenge jawaban kitu si Aki unggut-unggutan. Kadawak atuh harita kana bako terus. Regot nginum. Sanggeus nginum kadawak deui atuh kana padudan. Poropot atuh diudud bangun nikmat pisan. Lamun kitu mah jang tu ujang teh lapar meureun. Da jauh teu kerasaan tanyak pasir Tanjak Nangsi teh. Karunya teh teuing hanya kare Aki mah teu boga kejo jang. Can ngaliwat-liwat acam geus ge cangkop atuh tah aya beudem campeyo. Kopi jang dah kujang yo koyak di mah geus heubeut teh tadi ge. Kenya para begu ge jangeuna di beureum mah. Menika cida si Aki mah abong kena sampu para bagong menika para begu segala rupa. Ya itu tong aya dahar ieu mah ngan beguna haram lamun di dahar. Lamun teu di dahar mah ningali begu alias bagong teu haram da di teu deuleu. Fungkur sok kayaknya yang lah meni muruh poe geus sok kalinya. Nuh atuh Aki da memang laras abdi teh lapar pisan. Sok kalinya. Nya geus kitu mah kalawan teu loba omong. Kop kada beuleum sampu atuh Jang Jaka teh am di dahar meuni cacamuilan da puguh memang geus lapar pisan ti tadi keneh. Teu lila oge geus beak cur atuh harita nyicikeun cai tina teko kana batok. Regot diinum karasana ayeuna mah awakna seger jeung aya tanagaan. Dat keur daratan mah harita lungse pisan teu lungse siga tadi sanggeus ngarasa cukup terus atuh harita amitan ka si Aki teu poho nganuhunkeun geus kitu mah leose Jang Jaka rana teh indit deui neruskeun sesa lalampahanana.
Mangsa alam khususnya mata poe harita teh geus menggok ngulon. Langit atuh bengra taya tedeng aling-aling, manuk-manuk recet isarada. Daun cau pating arulang katebak ku angin tongeret oget. Terepeh-repeh ngageret disada siga patarik-tarik jeung baturna. Sadengkeun harita jang jakarana teh geus tepi ka hiji tempat anu negla. Datar deui. Breh atuh kalebah pasawahan meuni nampar satungtungdeul atuh puguh we. Ngarasaat naon sababna atoh lantaran lamun geus aya pasawahan geus tangtu atau pasti deukeut ka pilemburan. Alhamdulillahirabbil alamin juga nama geus deukeut ka lembur di dieu mah ye. Tututuh geus katempo ku aing aya sawah aya nama mending diukeul we bari jeungeureukeun ka capek. Alhamdulillah nyimpang ka hiji saung aya aki-aki bager deui nuhun aki. Ngajan para begu ge alias sampe ngeunah di dahar matak tetegen hate. Jang jaka harita gek diuk narane kana tangkal hiris menikeun ka salse. Ai panon mah harita mencrong we kalandeu. Hilibir angin nebak harita kana awakna lengut panona atuh karasa tundu. Terus atuh harita nundutan. Sabot keur kitu ngadadak ti beulah labak teh aya anu gogorobasan. Jiga anu nincakan regang anu garing. Koe jahat atuh jang jaka hudang bari jeung ngawaskeun ka tempat datangna sora. Telila ana breh teh aya salah saurang awewe anu keur lumpatan. Napasna ngahegak beungitna bareubeum samping dikewerkeun semetuur. Ari buuk awut-awutan lumpatna bisa sampoyongan. Bisa soloyongan terus atuh nyampurkeun ka hareupeun jang jakarana. Brek atuh harita diuk tisrikna ngabebeutkeun maneh bakat ku capek meureun. Puguh we atuh jang jakarana teh muni melohok. Ngarasa kaget nempok kana paroman eta awewe. Sabot keur kitu gurutak aya dua lalaki anu datang pakaianna sarua hideung. Dina tarangna atuh marake bengker tina kain belang jiga kulit maung pangawakanana jarangkung badag beungeut besongot budi amprotan. Ari anu saurang deui katempo kulitna teh meuni hideung jeung panonna polotot estuning pikasieun. Eta nu duaan teh komplotan rampong siluman belang. Baturna si Jupri anu katalas si Robet jeung si Keling teh. Anu harita teh keur ngajalankeun parentah Ki Badrowi nu jadi guru tunggalna pikeun neangan anu jadi anakna. Nempo kitu awewe anu tadi keur diuk ngadadak ngorejat bangun anu sieun pisan terus mundur atuh katukangeun awak jang jaka anu harita keur nangtung bari jeungah uhuleng teu ngarti kana pola eta awewe. Jeung anu keur kajadian aya naon sabenerna? Sakadapanna itu ieu teh pating polohok we. Bari jeung silih pelong sanggeus rada lilapok atuh anu saurang. Nyata da si Robet miheulaan ngomong bari jeung popolotot. Sia babanyit. Awas ya. Tong ngahalangan sia kana pamaksudan aing. Pasrahkeun eta awewe ka dewek. Jig sia ka ditu eueuh urusan jeung sia. Berani kah montong pipilueun kana urusan ieu. Ngadenge eta jalma nu katalah si Robet ngomong kitu ka eta awewe. Mending ngadeg-deg atuh awewe teh. Terus leungeunna muntang paguh atuh ka si Jaka. Beungeut pias koneas terus atuh ngareret jiga anu menta ditulungan. Nempo kajadian kitu sakilat oge geus ngarti jang Jaka teh. Yen dua jalma nu aya hareupeunna teh geus pasti ngabogaan maksud anu teu uni. Pok atuh jang Jaka harita ngomong, sikepna tenang baung anu teu aya karingrang. Jadi si laing duaan teh hayang ieu awewe. Ya. Ke nyasaha atuh ieu awewe teh? Lamun sia hayang nyaho eta awewe teh pamajikan dewek. Pamajikan? Mun heueuh mah pamajikan nah geuningan kelakah lulumpatan jiga anu sieuneun ku anjeun. Cik urang tanya ieu awena, nah nya ieu awe teh pamajikan anjeun.
Ngomong na kitu bari jeret atuh Jang Jakarana ngareret ka eta awewe nu aya gigireunana. Bari jeung leungeunna muntang paguh pisan ka Jang Jakarana. Ditanya sabab ngarasa perlu nyaho cenah kana eta sababiahna. Nya tong sieun, nah nya lalaki anu aya hareupeun nyai teh salaki nyai? Ditanya kitu eta awewe gancang atuh nembalan kana pananya Jang Jaka. Bari jeung tetep puntangna paguh pisan jiga anu sieun pisan ku eta dua lalaki. Tapi ai sorana mah bisa ngajawab kalawan tatag. Sanes kan. Abdi mah teh ngerasa boga salaki eta. Jalma duka saha duka. Duka sate apa abdi mah. Dapani oge karek ayeuna pisan bari teu puguh. Jo ngudag-ngudag we. Hayang we sia. Make ngaku-ngaku salaki kuring. Amit-amit cabang bayi sia teuing aing mah. Teu kudu boga salaki anu kalakuan jiga kitu. Cek eta awewe ting saha ngaranna. Kituna teh jawaban eta awewe meuni ketus kadengena teh. Estuning matak panas kana cili anu ngadengekeunana. Eta omongan teh harita matak ngeunah, matak teu ngeunah kadengena. Cakakak atuh harita Jang Jaka siri bari jeung malong ka jalma anu duaan. Ngaku-ngaku pamajikan kaya awewe geuning teu ngaku awewe nama. Lamun kitu mah meureuneus jelas araranjeun teh boga niat anu teu uninya. Sabab buktina geuningan geus wani ngabohong ka kuring. Ngadenge kitu bari jeung nempo kitu pok atuh baturna anu ngaran si Keling teh milu ngomong bahasana suga kasar gariha jeung teu ngeunah kadengena ge. Estuning tapi keresepeun pereup anu ngadenge. Da maklum atuh lain jalma bener maranehna mah duana oge. Hei, kunyuk bangkawana. Montong nyeng sirikeun sia kajamek. Lamun teu hayang dibajeg cokor ku aing, sok ngomong rek dipasarakeun moal eta awewe teh. Hur, nya ada jojo ngancam kitu. Lamun moal anjeun rek duaan rek kumaha? Nya, mamnya sia. Sia teh kudu moal ku bedog aing. Sok. Pasti eta mah. Sabab sia ngahalang-halang kana mamaksudan dewek. Mantong sari sia goblok. Hor, sari mah kuring atuh. Eta mun jiga kahayam anjeun mah nya. Kana nyawa jelema teh cik atuh sing eling. Sabot pacenta-centa omong kitu si Robert anu nempokeun ngerasa jengkel. Keleuweuh atuh harita ngagorowok meunikeun bari nyentak si Keling. Bangun anu teu panuju da eta musuh teh kalakader diajak ngobrol. Monggo sia Keling. Montong diajak ngabacot wae sia goblok. Cicunguk masa sakitu mah. Ngada teu loba micenan waku ganjang beresan tuman. Or, jadi aranjeun teh lamun kitu mah atuh ngajak ribut ye. Hayu lah teu nanaon. Da kuring oge tuh mundur ukur ngalawan duaan wae mah. Sombong sia. Lain sombong si lain anu sombong mah. Awewe diudag-udag ngaku-ngaku pamajikan anjeun. Kabuktianana mah tuh gade sia anjing. Hor. Si Keling atuh geus teu kuat nahan amarahna. Untuk kakarot menikah kakarot atuh beungeutna bareubeum jiga besi atah beuleum. Sabab ngerasa dirarece ku budak satepak. Cilung atuh harita kedeng luncat terus narajang ka Jang Jaka. Siak atuh pereupna nalayang ngarah kana beungeut Jang Jakarana. Tapi Jang Jakarana atuh teu ngejat. Malahan mah kawak atuh pereup si Keling harita ditewak. Beunang pisan atuh regerakan si Keling eureun. Terus dibedo deui sakaligus ku Jang Jaka. Tapi Jang Jakarana rikat ngajejek sukuna anu katuhu kana dada. Yo!
Pugu si Keling teh ngajengkang ka tukang. Bari ngaguak tarik pisan. Kakarasa geprakan piraku geus ngaguak. Ngeunahnya karasa kumaneh. Aing ya, kunyong kenamun. Ya, mun maka suka bunga sia rasakeun ieu peureupaying. Ya, koreot atuh harita Sikeling hudang deui. Rengkenek masang kuda-kuda. Sakrut atuh naraja ngagunakeun suku katuhu gerakanana kesit pisan. Meuning ngahimbang baraan. Ngarah kana sirahna Jangjaka tapi edas. Ngan sakilat Jangjakarana hatalap ngarapkeun sirahna. Hiu keplos serangan Sikeling harita milepas. Sikeling atuh hatena ngarasa panas ai sabab geus 2 kali narajang tapi teu keuna bae. Tapi ngan sakilat harita Sikeling geus malikeun deui awakna bari jeung nyusul tepus blesur pereup nyuruwuk ke cukang irungna Jangjaka. Tapi edas ku Jangjakarana sakilat dipapang ku pereupna deui belah katuhu. Yuk klak! 2 pereup bantrok. Kacida pisan tarikna anak gorowok leng Sikeling harita ngagorowok tarik pisan. Bari jeung ajrag-ajragan nyekelan leungeunna anu karasana asa kempreng asa potong jika diadu jeung besi we. Sedengkeun Jangjaka harita teh ngan ukur nyarengeh we bari jeung nempukeun kan ukur ajret-ajretan. Kunaon teteh kunaon? Yang kurang ajar dasar anak setan sia goblok kokod aing sia teh nyeri goblok sia. Nih cik sia manggelut teh make kudu ngadu pereup sagala rupa sia goblok. Sorry sia. Aneh ari maneh kumaha we atuh ai gelut mah. Arek ngadu tarang oge teu nanaon dawuh larangan kumaha kuring we sabisa-bisa. Cek Jangjakarana harita bari jeung nyarenge seuri. Nyaksian kejadian kitu si Robert teu cicingeun. Kolebat cileng luncat. Sakilat nubruk atuh ka Jangjaka bari jeung ngayunkeun leungeun katuhu dina kacepetan gerakan kacida pisan tarikna. Panarajang si Robert eta ngarah kana gado, tapi teu kanyahoan Jangjakarana harta geus ngagilekeun awakna ka beulah kenca bari jeung ngirimkeun tajongan suku katuhu. Arek ngarah ka kemplongna si Robert. Siak. Si Robert harita ngaguak ka bari jeung meuyegeung. Telila terus rog deui masang kuda-kuda sabrut. Harita sakilat ngirimkeun tajongan atuh sukuna anu tarik nyuruwuk ngarah kana sirahna Jangjaka. Tapi edas ku Jangjakarana mah atuh teu diantep sakilat suku anu keur ngablesur ditewak disakalikeun bari jeung dicantok terus sakilat atuh dibantingkeun kana taneuh bangun anu hampang pisan. Yuk awak si Robert ninggang lemah. Anak guak teh atuh si Robert ngaguak tarik pisan bari jeung gulang-guling gugulingan nahan ka nyeri awakna karasa asa remuk. Geuningan teu sakumaha kadigayaan anjeun teh kalakah ngomongna we harus cenah rek modaran batur karek sakitu oge geus ngajungkal. Nampos si Robert anu keur namrung bari jeung gugulingan Sikeling anu harita atuh kanyerina geus rada ngurangan. Sakilan cileng luncat atuh ka pelebas si Robert. Terus atuh manehna harita ngomong, "Remen hudang euy. Ieu mangkeluk teh teu bisa diancap ah. Hayu, urang podaran euy. Podaran kuduan. Manusia kieu bangkawar kieu mah teu bisa diajak heureuy yo." Koreat atuh harita si Robert hudang maksakeun maneh bari jeung ka kariceupan. Liri cengan padon oge terus aturet ngareret ka Sikeling. Geus kitu mah sarepet. Duanana harita kene oge ngalugas bedog. Seseukeutna ngagurilat kasinaran ku mata poe harita. Ari awewe anu tadi aya dirinya di sisi bari jeung ngawaskeun. Pok ngomong mepelingan ka Jakarana supaya hati-hati cenah. Kan si atos-atos.
Hariwang adim beli akang menang celaka. Nuh Nyai, tapi tong hariwangnya akang pasti hati-hati. Doakeun we supaya akang aya dina kasalamatan. Nyai mah cicing we sok sing jongjongnya, sok rada tebihan belah ditu. Emang akang. Woi, Hang ya. Si Keling harita ngomong ditunjukkeun ka Jakarana, bari jeung matana bolotot untuk merikeun ka kakarakdatan. Beungitna bareubeum napas ngahegak jigana teh geus teu kuat nahan amarah. Bebenyit, urang ajar sia. Jigana geus nepi kana waktuna sia ayeuna bakal modar sok. Geurapacakeun sia sampai modar geus sambat indung bapa sia. Umur sia ngan ukur semet poe ayeuna moal bisa nempo mata poe-poe isuk. Sia dijadikeun cuma ku aing di ruang kerepes sia dieu tempat. Bongan sia geus wani ngahina ka dewe. Oh, naon ieu teh? Hayang eta ngomong meni harus kitu. Cek kuring mah ya geus lah. Teu kudu gelut lah. Da moal aya guna jeung mangpaatna deui. Anjeun niat arek maehan batur, tapi kumaha lamun ceuk pareng anu paeh teh maraneh duaan. Cik, arek kumaha? Sedan sia. Malik-malikeun omongan. Bedog aing ye. Hiya! Ya, jirong atuh harita. Jika geus mung loba ngomong deui harita kene oge si Keling teh jeung si Robert. Babarengan narajang bedog wakyu ka kencah jeung ka katuhu. Kadenge sorana meni bangbaraan terang-terang harita. Urang aja ya. Ayo lah. Ya, abdi. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing maksade insyaallah bagian anu ka-10 na baris Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambubarah manah. Insyaallah enjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.